Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu atos maparin kasehatan ka urang sadaya. Teu hilap shalawat sarta salam urang haturkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargina, ka para tabi'it-tabi'itna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Bapa sareng ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, rerencangan anu kusim kuring dipika deudeuh. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna pentingna ngajaga kasehatan di waktos pandemi. Di waktos pandemi kieu urang kedah ngajaga kasehatan supaya teu kakeunaan virus COVID-19. Seueur jalmi anu kakeunaan virus COVID-19 teh nyaeta kusabab teu ngajaga kasehatan sareng imun anu kirang kuat. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan diri, misalna ngajaga kabersihan awak nyaeta ku cara mandi anu bener jeung bersih, marsihan kuku nyikat waos anu rutin, olahraga minimal saminggu 3 kali, nuang patuangeun anu sehat, sareng nu bergizi jeung sajabana. Salian kabersihan diri, urang oge kedah ngajaga kabersihan lingkungan, saperti ku cara sasapu, ngepel, marsihan jamban, sareng micen sampah kanu tempatna. Teu hilap oge urang kedah ngajaga protokol COVID-19, ngajaga sapertos ngajaga jarak, ngawasuh panangan, ngajauhan karumunan, sareng nganggo masker. Upami bade kaluar tapi tujuanna teu penting kos ameng, nongkrong, mending cicing di bumi daripada katularan virus COVID-19. Sanes urang hungkul anu katularan virus COVID-19 teh, tapi kaluarga di bumi oge ngiringan katularan. Janten hayu urang sami-sami ngajaga kasehatan sareng ngajaga kulawarga di bumi ku cara ngajalankeun protokol kasehatan ameh teu kakeunaan virus COVID-19. Rupina sakitu nu dipika hatur, hapunten bilih aya basa nu teu marenah. Sim kuring teh sanes bade mapatahan ngojay kameri, urang sami-sami diajar ngajagi kasehatan. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.